Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haduran alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Mabare sadayana sararehat mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan tina carios kalayan judul Juri Buntut Nalu, karangan Bapak Entang Sumarna nu diropea tanapi digarap deui ku Mang Maman. Wadaya kaum dangu, mitra kaum dangu, upami telepat hanca waktos dinten kamari teh dugi ka harita tembong geus samar-samar da geus rada jauh jeung bulan ngan ukur reyem-reyem caangna hawar-hawar kadenge aya nu cocorowokan. Tolong sorana awor jeung angin peuting nu sakitu ngagalebugna eta sora anu gegeruan menta dulung deh nu jolna di belah kidul. Ugi kadinya nyabaraya kaum dangu, mitra kaum dangu hanca waktos dinten kamari teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Mitra kaum dangu peuting kaandih ku beurang. Kajadian peuting tadi urang liwat ulah diteberakeun teuing bisi aya anu kasinggung ku catur kabuka kudu balaka. Sasadu atinu nulis mah hitung-hitung pamunah tegenah rek ngalunasan hutang pihutang dina kalangkangna tetesan lisan nu barendel dina padalisan tulisan. Kocapkeun dina poe isukna deui bae. Harita Abdul keur nginum cikopi sarapan isuk-isuk bari ngegelan sakeureut roti nu meunang ngamantegaan hiji sewang jeung pabajikanana. Kumaha Kang peuting teh hasil? Omong bojona bari mesem jeung ngelet ka salakina. Mitra salakina ngajawabna ku godeg bari rada ngaberi gidig sagala rupa. Atuh bojo anak rada kageteun. Harita terus nanyakeun, nah aya naon nu matak make bibiri gidigan teh? Kusalakina tuluy dicaritakeun kabeh papanggihna peuting tadi di warudoyong. Ditetek taya anu kaliwat nepi ka balikna deui. Ngadenge kitu harita bojona milu ngahuleung bari terus ngomong deui. Piraku Kang, aya curig di udagu curig deui mah. Saumur cacah karek ngadenge ayeuna aya ka modelan kitu. Akang ge karek nenjo harita aja. Hade teh aya siun aya resep malah asa ngimpi segala rupa. Omong salakina bari unggek jeung seuri. Ari eta geuning datang-datang tuluy salin. Nah kunaon akang teh? Ceuk Caca bari neuteub.
bakat pura was jeung siun akang karasa hitut ka bawah jeung bukurna. Ih paingan teuing atuh ari kitu mah. Omong Cacah bari jebi. Keur naon make sok lulu denganan ari boga panyakit boson terus bocor mah. Katiris-tiris nyang sara awak sorangan. Eta meureun di warudoyong mah aya reungit nu geulisnya Kang. Matak dikiliran bae oge kapelet ku nyocoknya. Rajon timburuan karungi Cacah manya. Mun sakalian kapelet ku jurig we kitu. Ceuk salakina bari seuri. Kitu ge bisa jadi Kang. Da buktina geuning peuting tadi sare teh teu daek nyang hareup ka Cacah siga nu bosen kana parukuyuan tehnya. Akang teh to baca lain teu inget kana parukuyan rabok ngan kumaha rek praktekna ari kasieun kababawa ka imah mah. Jawab salakina bari nyerenge. Panyana Cacah mah tos bosen atawa wareg teuing di nu sepuh babakalan heula bade jarahna. Bojona bari rot nginum. Boro-boro inget kana mobil nu kolot mah Cah. Da eta pernah geus leuleus teuing sarta remna geus kurang pakem. Omong salakina bari neureuy roti euleugegan terus disurung ku Cikopi ngarah ngageleser kana dikoro. Dipoyok dilebok carua teuing biasana pamaget mah sok kitu padahal mah sok komoan ulah batur. Ceuk bojona bari jebi. Nya ancah da akang teh kapok sieun dipindahkeun deui kana tanggulan. Mitra kaum dangu keur ngobrol kitu. Harita kurunyung bandi di luar asup ka imah bari terus milu diuk di gigireun lanceukna. Tas di mana maneh teh Ban? Nyar kode teh da bongan peuting tadi teh teu hasil pisan. Jawab adina bari garo-garo kana sirahna padahal mah teu ateu teusing. Hasil henteu Ban, omong Abdul ngareret. Hasil kode nama kudu di mana cingan? Di bandar Pak Patroman Kang. Nah aya tukang kode di ditu teh Ban. Di nu tas balik tapat di ditu bejana mah di Pulau Majeti cenah. Di Pulau Majeti? Di mana eta teh pernah na Ban? Akang mah karek ngadenge ayeuna di kiduleun Banjar di sisi laut kidul. Di dinya kumaha cenah kuduna teh? Di Barabas ulin ka Blitar balik deui ka Gunung Tampomas arek ngadon ngareutan kuku. Tah kitu Kang kodena teh, omong bandi bari unggek-unggekan sirahna. Naonnya Cah ari kode kitu eta? Ceuk Abdul bari ngareret. Nya naon tah teh? Da teteh mah ratu kode biar aku teu kapecahkeun mah. Ceuk bandi kalanceukna bari seuri jeung neuteub. Atuh ulah gurung gusu teuing da kudu diinget-inget heula bisi salah mah kapan matak bahaya udara. Jawab Cacah bari tuluy ngahuleung mikiran hartina eta kode teh ya. Ieu teh lain kode congklok Ban. Ceuk Abdul bari neuteub. Duka teuing Kang. Da ieu mah pamere tinu tas tapak di Pulau Majeti nu karek balik pisan. Tadi panggil di Taman Bacaan Aneka nu di Sukajadi teh. Pos urang ari ngakurkeun buntut.
Kapan sok didinya urang ngadeguan teh kabeneran manehna turun tina becana di lebah dinya pisan. Manehna nyamperkeun ka abdi maklum wau pada tukang pasang jeung babaturan main kaleci nya ka abdi ngaharewas ngabejaan. Saha ban eta nu tapa teh? Mang Uhe tukang dagang es teh Kang. Oh, eta mah Mang Uhe jangkung nya eta nu tukang main kaleci keokan teh. Mong Bandi bari seuri. Akang mah paur kode ti bandar we ban. Kode ngajongklokeun. Da zaman kiwari mah bandar-bandar oge sok ngahaja pipilueun info kode ngarah nu pasangna ka laut. Es, ieu mah ti Banjar Kang, lain ti bandar. Nya da eta Banjar jeung bandar teh meh sarua kadengena. Akang mah rada paur pasangna oge. Moal loba-loba ari teu meurang kode jetu mah aringgis tiga jebur ka laut. Omong Abdul bari seuri. Abdi oge moal gede-gede Kang. Urang ulah tambah teu pasang teuing we keur peuting engke. Bener kitu ban. Gampang we mun anyaan mah. Matok naon urang ngahaja ka Pulau Majati. Bari itung-itung ulin hayang nyaho kaayaan di dituna. Caricing atuh ulah ngagokan. Ceuk Caca rada nyentak kanu keur ngaromong. Tah, mobil akang kosleting ban. Ceuk Abdul bari seuri sarta ngareret ka bojona. Mitra kaum dangu Cacah ngadila ka salakina bari jebi. Pedah manehna disebut mobil kosleting. Mun garandeng bae mah moal dipangmecahkeun geura pek bae bisa mah ku sorangan. Duh, ampun ibu kodo. Omong salakina bari seuri. Muga ulah bendu bae yang istri. Abdul ngomongna ngaheureyan ka bojona. Nah Cacah teh direken eyang baing nu sok ngacir ku jurig. Omongna bari jebi. Hapunten eyang hapunten. Kubudu sok kalelengkahan unggal wengi. Sawios putu bade mulang tarima ku surutu nu heuras. Hiji sareng ku endog hayam 2. Omong Abdul ngoconan. Jeletot Cacah ngajembel kana ping-ping salakina nepi ka ngagurubug aduh-aduhan. Aduh, nuhun eyang mosihan kode jembel ge. Ceuk Abdul bari nyengir. Duda ngarewa atuh surutu eta jeung endog hayam 2 mah si bodoh katuangan Ambah Jambrong. Mong Cacah nyikiki. Bandi mah can hartieun wantu budak bujang kene. Tapi lila-lila mah manehna oge jadi milu seuri bari nepakana ping-ping sorangan. Di bawah heureuy kieu mah kode teh sia geura teh. Pek buru-buru ngarumuskeun teh bisi jadi ebat ku heureuy we keh. Da ieu putuna eyang baing nu sok ngagokan bae teh. Jawab lanceukna bari seuri. Ulah ngagokan Kang bisi teu bener ngarumuskeunana mah mata ka laut. Omong Bandi bari ngareret ka Abdul nyerenge. Moal pindah ka laut paling-paling ge ka Tanggulan. Omong Abdul bari nyeukeuk seuri.
Geus kitu pek nanyakeun deui ka pamajikanana. Gusti muhartina acan cah. Eta kode bawa ti Banjar teh. Geus aya ari kalemeng nama Kang. Sabaraha cah? Abdul bungaheun. Ke atuh da kudu dibalikeun deui bisi salah ngitungna. Urang hitung ku tiluan geura. Cingan, kumaha rumusanana teh? Kieu geura Kang. Ti Brebes ulin ka Blitar. Hartina Brebes teh angka 6, ari Blitar angka 8, di jumlah jadi 15. Nah, ari Brebes jeung Blitar teh mawa harti pikeun nuduhkeun angka cah. Omong salakina siga heraneun. Atuh kan tenan mah, puguh we kulan kapan ngaran-ngaran kota teh aya hartina. Ngaran bubuahan jeung gunung-gunung GKB aya hartina. Ceuk bojona bari seuri. Atuh ari resep kana kode teh sing ngulik bisi katipu ku batur. Uluh, udan teh gitu. Mong salakina bari unggek-unggekan. Kun ongke mah rek milu diajar ka Dewi Uma. Paling-paling ge akang mah mojang Palembang. Ceuk cacah nyikikik. Nah, kumaha make disebut mojang Palembang cah? Asa ngajauhan teuing geuning. Omong salakina rada bengong can hartieun. Anya kapan ceuk basa Palembang mah kieu. Pucu bentong sing umah. Ceuk cacah nyikikik. Tah eta Dewi Umah teh. Naon hartina eta teh cah? Ceuk salakina olohok. Nah, cacah ngarti ngomong Palembang. Eta hartina teh. Kasep akang. Mojang anu ageng. Mojang anu ageng etana sareng seungit minyak Aladin. Jawab bojonya nyikikik. Sakitu mah atuh basa meunang nimu ti ence. Ence Ajis nomor 40 we Kang. Wah, atuh eta mah penerbit buku Sunda teh aja. Mong salakina milu seuri. Enya eta Kang. Piraku bireuk deui mah kapan ence teh urang Palembang. Akang ge nyaho eta mah tukang kurupuk aci koropok. Karapak keropok jadi keripik. Ceuk salakina seuri. Naon ieu teh make los-los kadinya sagala rupa atuh eta mah. Tukang rumus jadi keramas, jadi rames terus diremus. Teu kaci tuluy kadinya. Mong Bandi milu seuri. Lamun embung kaci mah ban, ganti we ku balacu. Bala-bala oge keun bae, ari geus diseusuh mah jadi lucu. Omong Abdul bari seuri. Heureui, panjang kawas jalan Kang, tapi kode moal beres, urang moal kaburu pasang. Da ieu yo, Dewi Umana kurang serius ban. Sarwana we jeung Dewa Paremana deui. Geus teh, pek tuluykeun deui. Ceuk adina bari neuteup ka lanceukna. Bisi teu kaburu pasang we keh dabongan kabebenyokeun ku heureui. Biasana ari heureui mah sok poho kanana naon. Nya cah, keun engke beuting heureui mah urang hanca deui. Sugan nepi ka hek-hekan bae. Geus tong ngagoda bae. Bisi teu dipecahkeun ieu kode teh geura. Karek nepi kana naon tadi teh ban? Karek nepi ka pemecahan Brebes jeung Blitar jadi jumlah angka 15. Tah,
ayeuna kahari balik deui ka Gunung Tampomas. Cing naon eta teh? Tampomas hartina angka 100. Jadi jumlah 115. Ari rek ngadon ngeuretan kuku eta hartina ku teh tilunya eta sio kambing. Cing, teangan bilangan 100 tina sio kambing. 15 oge kapaninggang kambing. Omong salakina bari unggeg. Nya teh, kapan balik deui ka 100 teh? Jadi tetep angka 15 ceuk adina. Urse, bener ban. Pasangan angka 15 we ku urang teh. Lamun lain kode jongkrok mah, meureun urang bakal menang. Omong Abdul Siri bari surak. Ngan ulah gede teuing we pasangna Kang. Nya 100 mah urang cobaan bae heula atuh. Gampang lamun beneran mah eta kode anu ti Pulau Majati teh. Ku urang langsung nyaba ka ditu. Ari ku urang sorangan mah ngarah jadi pinuh kapercayaan anak. Omong Abdul bari unggeg. Mitra keur ngarumuskeun kode kene. Harita di luar aya nu nyalukan ka Abdul. Jang, iya aya tamu ti sayuran Jang. Saha? Jawab Abdul bari jung cengkat. Pek muru kana panto bari ngomong. Tamu saha mak? Nyi Ici. Jawab Mak Cacah bari ngaleng bojo Abdul nu kolot di bawah asup. Aya naon cih make ka dieu? Ceuk salaki ina. Penting pisan Kang, kedah enggal muli heula. Aturan ce, mangga teras kalebet. Ceuk Nyi Cacah moro kamaruna. Mari galeh ge pisan bisa nyorokna kanu kolot teh. Mani siga akur pisan di luarna mah. Duka teuing dina banjero anak mah. Naha tatambalan, naha asli keneh. Di rokok maklum bae. Aya kasebutna ari jeung maru mah apan paribasa oge saherang-herangna Cibeas. Gek Nyi Icih diuk ngarendeng jeung Nyi Cacah bari gancang nanya ka maruna. Aya penting naon ce? Tadi aya ce ajengan nyusulan. Pajar Kang ajengan gering dadakan. Maniripu pisan akang kudu buru-buru kaditu dilongok. Astagfirullah. Nah nyuri naon? Ceuk Abdul sigareuwas. Maklum kalanceuk ngan hiji-hijina. Duka teuing buru-buru wae. Urang longok heula kaditu sabab cenah nepi ka lat-latan teu eling sagala rupa. Acek ajengan ngabejaanana oge bari ceurik. Jawab Nyi Ici. Atuh, akang rek ganti baju heula. Ceuk Abdul. Bari tuluy asup ka kamarna rek dangdan. Abdi ge ngiring ka ditunya ce. Hayu ayi. Jawab maruna. Mitra Cacah tuluy asup ka kamar rek dangdan. Lila geus kalaluar bareng jeung Abdul. Sigana bae dangdanna oge garudas garidus pisan. Bon, pek bae kumaneh pasangannya. Tah akang mihabe 100. Omong Abdul bari mikeun duitna ka Bandi salambar anu 100 perak. Bandi unggeg bari nampanan duitna ti Abdul. Saha nu udur teh Jang? Ceuk mitohana.
Pundan ceuk mak. Eleh, kersa ajengan anu teu damang teh. Ceuk mitohana kageteun. Basana oge ganti. Ari anu gering na ajengan mah dina udur jadi teu damang. Mun mak, nah emak moal angkat ka ditu. Keun engkewe, sore emak mah ngarah salse. Da ieu kagok karek oge nagogkeun ieu dangdahanan. Dagangan sina beak heula lotekeunana bisi haseum. Mun kitu we, aduh nya mak, abdi ayeuna bade ka ditu. Pek atuh jang, muga we kersa ajengan teh sing enggal damang deui. Ceuk mitohana. Mun mak kitu, jawab Abdul bari tuluy. Harita ngabring tiluan arindit. Mitra kaum dangu, Abdul lempangna dihapit ku bojona. Mani asa jadi Arjuna we. Keur digondeng ku Wara Subadra jeung Dewi Sri Kandi. Asa kasep we meureun nya. Ari lempang dihapit ku bojo nu geulis mah. Sok matak ngabibita ka Pangarang, rajin bisa nyandung sok pahareng siga anjing, parebut tulang begang. Abong dipiara garing, da puguh sagala kurang teu mahi ku ladang ngarang, beut kalahkah nambahan jangkot panjang. Ari uang saban minggu kurang, geura sawang piraku bojo teu baregang. Ngan hadena we, lempangna teu nepi ka aregang beuteungna anu mendayang mun ngajuru, bingung kerung jeung ngadengus irung. Hadena we, teu tulus jadi juri nu burung. Paralun teuing gulan, wayahna bae rada kabuhulan. Tamaha sorangan teu mahi sorangeun, saban bulan tobat sanes kumumulan. Najan tukang rarahulan, ladang tina dedek bulan ukur mahi sahuapeun sakeupelan. Abong aya paribasa anu mehan teu karasa, ieu panaorbit rugi Pangarang sangsara. Rajin kasohor geus kojor masyhur geus dikubur. Wakap kasayuran teh teu pati jauh, komo bari lempang rusuh hanteu mata kesang juu. Napas ge moal rumahu ngan sakotret taun waluh, Erjuna parantos rauh. Najan digendeng nu geulis, ari lempangna nu reuwas garancang siga baluas. Gurung gusuh hate was-was aringgis kaburu tiwas. Sanajan lempangna henteu dirarampa, tapi teu burung nepi. Abong jalma tukang tapa, manis siga eueuh kacape. Mitra kaum dangu, barang jol ge kaburuan. Harita geus loba jalamaan keur ngaralaya di kakersa ajengan. Bulu bos Abdul jeung bojona arasup ka jero imah langsung teu make punten deui. Da hatena bakating ku gempeur meureun. Kasampak harita lanceukna keur kapaehan keneh, keur pada ngagugulung ku nu nulungan ku para tatangga anu keur ngaralaya gadinya. Malah aya nu ngompres ku es sagala. Solongkrong Abdul nyampeurkeun tarang lanceukna, dicabakan karasana nyecep tiis pisan. Tembong beungeutna oge manipias, siga kertas bodas bae, siga nu tas meunang kareuwas. Nah kunaon akang Tejo? Ceuk Abdul kadahuanana. Nu harita diuk digigireunana bari rambai cimata. Eka kunaon jang? Da peuting teh balikna oge aya anu ngajajabkeun ku ronda ka dieu.
Jawa bojo ajengan waringing hakrambai cimata disusutan ku tungtung baju kabayana. Nah, mulih di mana atuh akang teh ceu? Omong Abdul bari ngarampaan kana indung suku lanceukna anu karasana baraal naker. Duka teuing di mana Jang? Da teu bebeja heula ka ece teh. Dina bada Isa turunna ti imah teh malah aya nu anehna. Naha akang datangna basa dijajabkeun ku ronda teh bari make mukena ece sagala. Rupa kawas nu boga panyakit lieur. Tara-tara ti sasari make kikituan. Ae, nanya cok, make kikituan sagala. Ceuk Abdul, mani kageteun pisan ngadenge omongan dahuanana kitu teh. Puguh, ece oge heran Jang. Baraya, Abdul harita mani ngahuleung bari gogodeg. Cecehan ku ieu ya Kang. Omong cacah bari mikeun minyak kolonyo sabotol leutik. Ku Abdul ditampanan sarta terus harita keneh ge diceuceuhkeun kana embun-embunanana nepi ka beak pisan kabeh sabotolanana. Saenggeus kosong botolna lung dialungkeun kana lebah jandela. Kira 10 menit ti harita ajengan moong ngarejet sukuna. Tuluy ngadenge sorana gegerungan bari bibiri gedigan tak-takna. Aduh. Gila ieu setan. Sia deh. Lesiga aing. Cenah bari ngabirigi. Kang, tuh semut akang teh. Iya abdi Kang, alayad ka akang. Ceuk Abdul bari nyegelan kana lebah tak-tak lanceukna. Aduh. Ceuk anu karek eling teh bari ngerenyet bibir panonanya benta lalaunan. Kang, tuh semut ayeuna mah. Ceuk Abdul bari neuteup kana beungeut lanceukna. Panon lanceukna pepeureudeyan tuluy digisi ku dampaleungeunna. Pek neuteup ka adina. Bari panonna tetep beuki marah mai. Abdul. Muhun Kang. Jawab adina bari unggeuh. Kunaon atuh akang teh? Mani dugi ka kieuna. Akang teh cilaka ku pola sorangan tul. Gila. Omong lanceukna bari ngabiri-gidig deui. Siga anu kacida nandangan kana kasieuna teh. Kang, ieu Kang. Nah akang teh kunaon? Ceuk adina bari ngusapan kana tarang lanceukna. Akang teh sama dosa damiang meuli ka pitis. Omong lanceukna teh bari terus peureum deui. Da kunaon akang? Make dosa sareng damiang meuli ka pitis sagala rupa. Ceuk adina. Siga anu heraneun pisan kana carita lanceukna. Agri akang geus jageurek dicaritakeunana mah. Ari ayeuna mah akang na oge keur gila. Omong lanceukna bari ngabiri-gidig deui siga anu reuwas jeung baluas. Ulah dibawa ngomong bae atuh Kang. Keun sina istirahat heula. Ceuk Nyi Caca ngageunggeureurkeun ka salakina. Nya atuh nya, pun sina sare bae heula.
omong Abdul bari nyimbutan lanceukna ku simbut belang. Mitra kaum dangu anu ngarulongok geus nungtutan pada barali ka saimah-imahna masing-masing. Harita teh anu can balik teh ngan Gari Abdul bae jeung bojo-bojona ngemitan anu keur sare mani ngajembring ngan lamun lilir teu weleh sok bibiri gidigan. Baraya kaum dangu waktosna parantos teu kabujeng. Insyaallah enjing dilajeng deui. Hapunten tina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaduluputanana. Mugi aku sadayana dihapunten sareng hatur nuhun. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos subscribe-na jeung anu parantos satiana. Bangga anu bade ngadukung dina channel ieu, di subscribe lah, di like, di komena oge. Mangga kasadayana anu bade ngadukung. Sareng ieu teh sim kuring teh atanapi Mang Maman teh ngamumule kana bahasa Sunda. Mung sanaos Mang oge masih keneh tahap belajar. Tah kitu badayanya. Mangga kasadayana bilih bade ngadukung kana channel ieu. Tah kitu. Mugia sadayana sararehat aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syah